Ieu geus jiga kumaha gitu. Ayeuna kan ieu masih kena brokoli encan mekar. Engke mun geus mekar bakal kaciri ngaberendilna sih. Aya dina cangkangna sih. Engke dicelupkeun ka dieu. Supaya ayeuna jadi panjang, gomplok jeung rasa cenah bakal tambah amis cenah masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ayeuna aya di Cilongok, tepatna di mana di Kawali, tepatna nate di Kampung Cilongok, Desa Talagasari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Tah urang ayeuna keur ulin di babaturan ek nempo tangkal anggur pedah manehna posting dina ieu dina Facebook. Tangkal anggurna teh geus karembangan, urang penasaran hayang apa cing ong tingali aya ya tangkal anggur mah yo. Tah iya guys, anggur mah tuh perembangan aralus tuh. Weh, tah tuh. Iya mun geus buahan dijual mah payu 20 juta masal sekol bah. Tah iya. Tuh. Aralus tuh. Wah, cing urang enak mang nanya-nanya ya ka numugana ya tah. Iya jamana ya tah numugana tah. Tah, iya numugana tah, enak urang wang nanya-nanya lah ya. Mang ieu teh anggurna teh jenis naon eta mah? Ieu teh jenis Jupiter. Oh, jenis Jupiter. Anggur ge beda-beda nya rupa-rupa jenis-jenisna teh beda namanya. Beda. Varietas nama. Ai nu ngabedakeunna naon eta? Nu ngabedakeunna mah tina bentukna, warnana, jeung hargana. Oh, bedana. Oh, hargana ge beda nya. Oh, hargana ge beda nama. Tina rasa oge beda. Tah. Wah, ieu teh ai melakna teh gua melak tina siki atawa tina kumaha ieu teh? Bibit online. Oh, meuli online, meuli geus jadi. Geus jadi. Oh, hasil grafting sama. Oh, hasil grafting. Tah. Ieu teh bisa sagede kieu tah, bisa sagede bisa kembangan kieu tuh gede tuh loba. Sabaraha bulan ieu teh, Pak? Ieu teh 8 bulan dimimiti dipelakeun. Oh, tim mimiti dipelak nepikeun ka kembangan kieu teh 8 bulan. Oh, 8 bulan tah. Ieu weh tina kembang jiga kieu tah nepikeun ka di ala tah bisa kira-kira sabaraha bulan deui ya? Eta teh 3 bulan tim mimiti bijilna teh, bijil kembang nepi ka asak 3 bulan. Tim mimiti ieu nepi ka asak teh 3 bulan. Heuh tah ke guys, ku urang ke ka dieu deui engke ya geus 2 bulan ya. Gede deh kayak geus asak. Kayak geus asak kan teh di paok. Oh, 3 bulan berarti kayak orang sebulan ka dieu nempo geus gede kumaha nya mata. Bisa diupdate terus. Diupdate terus perkembanganna. Mang update terus tah perkembanganana tah kayak mata subrek kade poho ge bisa ketinggalan videona kayak jual-jual geus arasak ya anggurna teh. 3 bulan deui nya. Cik mah anu apal jenis anggur teh sabaraha siki rupa. Loba ratusan pokokna nama. Tah ieu teh kan jenis Jupiter. Jenis Jupiter teh termasukna anu kumaha tah anu masuk anu paling mudah dibuahkeun. Oh, paling mudah. Hargana mah bibitna biasana di angka 125.000 sabibit. Oh, 125.000. Termasuk impor ya, anggur impor. Impor di mana tah ieu mah? Amerika cenah nama. Yo guys, jauh ke Amerika guys. Di Amerika, aduh, mun aya nu ti Australia aya emang nu ti Bangladesh atau ti mana gitu. Australia aya meureun sigana nama. Tapi nu rata-rata terkenal mah Ukraina sih. Ukraina, Jepang, Eropa lolobana mah. Aduh, jauh. Mun anu ti lokal ti Indonesia anu asli Kawali mun aya mah aya sih nu asli Kawali mah. Asli Indonesia mah paling anggur lokal mah Isabella juga nama itu. Oh, Isabella. Tapi aya Isabella boga. Aya oge, Isabella aya di tukang cuman encan aya kembangan eta mah kan. Encan dibuahkeun sih. Engke pangkasna awal bulan puasa lah dipangkas. Tah aya model anggur kit. Emang kudu awal bulan puasa atau kudu kumaha emang aya hitung-hitungan teh hitung-hitungan waktu gitu kumaha kudu. Teu sih ame babari nginget-nginget nabe gitu. Oh, sugan teh. Sugan teh kudu bulan puasa gitu ame alus gitu atau kudu bulan Hapit Raya Agung gitu kan. Siap.
Tah ieu yo pantah wadahna Eta teh. dina planter bag kan Oh, na ukuran planter 100 bag liter. ieu. Tah ieu teh eusina teh naon wae mah make. Mesin teh mediana teh taneuh, sekam bakar jeung kompos. Oh. Lamun gemuk vegetatifna nama NPK saminggu sakali. Terus generatif nama MKP, KNO3 jeung boron. Ari ieu naon tuh gemuk ieu na gemuk tokona ning NPK. NPK Mutiara. Heeh. NPK 16 saminggu sakali di ceborkeun kocorkeun. Eta pikeun pertumbuhan mah. Oh, hayang euy engke mah suatu saat mah eta ya. Tuh, pada gue resep Bisi ya. hobinya tapi geus ngahasilkeun teh mah geus ngahasilkeun duit acan mah. Acan sih soalnya orang can bisa nyambung, mun geus bisa nyambung mah karena meureun bisa menghasilkan duit. Tuh teh nyambung hubungan kita we meureun kitu. Padahal mah orang resep dianggurin gitu. Tapi resep mah budidaya anggur. Pengangguran jeung kieu mah. Pengangguran lah, kumaha carana pengangguran tapi sukses gitu. Bisa. Heeh, mang berarti gitulah mang anu ayeuna nama tangke urang sabulan deui lah ka dieu deui yang nempo sugan geus. Heeh, tah sebulan deui tempo ieu geus jiga kumaha gitu. Ayeuna kan ieu masih kena brokoli encan mekar. Engke mun geus mekar bakal kaciri ngaberendilna sih. Namun hayang leuwih alus ieu teh make GA3 supaya panjang jeung seedless engkena moal aya sekian. Ai GA3 semacam pupuk gemuk kimia eta teh. Gemuk sih lain gemuk sih jadi pengatur hormon lah. Heeh, semacam obat ya pokoknya obat-obat gitu. Serbuk dikana caikeun ke dengan takaran aya dina cangkangna sih. Ke dicelupkeun ka dieu. Supaya ayeuna jadi panjang, gomplok. Jeung kana rasa cenah bakal tambah amis cenah masih. Tapi mun meuli di toko-toko di dia di toko pertanian di Kawali mah aya mah di Kawali. Loba. Tapi ieu mah ieu baheula tah meuli ieu bibit ieu sabaraha duit mah ya? 125.000. Dul, oge 125.000 guys. Leutiknya paling 125.000 segede semet kumaha? 50 cm. Oh, tadi nanti 50 cm. Oh, gemuk ieu mah make ieu meureun nya tah, gemuk Pandawa ieu nya mah dia tanam. Oke sih upana. Heeh, geus heula lah video nu ayeuna mah tangke urang ke ulin deui ka dieu mah atuh mah. Kedua bulan hareup. Heeh, bulan hareup mah ka dieu lebaran nya ka dieu mah bari ieu mentak kupat ka dieu nya. Siap. Siap nya geus heula mah video nu ayeuna mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.